Ya, pingsan deh. Neng, gimana duitnya, Neng? Nah kantong. Wah, si Iro ini macem-macem ke Kang Jaya tuh foto, dibejakin ke Kang Bolo. Naon sih di dia? Arek mana? Aing arek ka pasar Cimungcang. Arek naon? Aing arek balanja. Belanja naon? Biasa kosmetik aing lipen bedak. Aing poho ieu. Poho naon? Poho aing di imah keur nguluk hayam. Aing power. Powerna? Power hayam aing hirup deui. Aing balik heula. Jadi anak gadis mah ripuh. Ripuh kunaon? Pakai lipan, belepotan, terus kana untuk terus kalebok. Jadi anak gadis mah ripuh. Ripuh kunaon? Kadang-kadang lamun geus mandi jilbab teh sok nyengsol. Anak gadis mah ripuh. Ripuh kunaon? Kadang-kadang deket emak jeung bapak teh sok era. Era kunaon? Sakitu. Mang kunaon di dieu? Henteu ngojek. Ngojek wae, capek. Arek keluar kota we ah. Kemang Jaya desa di dia sorangan. Balik. Oh, turunnya. Karunya oke Mang Jaya. Teh, di mana cenah do gurang teh? Teh. Naon lan? Aing teh neangan endog rek dahang. Ai sia, deuleu eta endog. Sia neangan endog apa neangan mantan? Dari si Teteh mentang-mentang urang jomblo. Nyaho aing ge sia teh karek diputuskeun tukang cilok. Maknya geulis kos kieu kos Natasha Wilona bobogohan jeung tukang cilok. Ih, sia mah. Natasha Wilona mah alus seksi. Sia kos gajah bengkak. Ih, geus lah. Ngomongnya sama mah bener. Dasar wa aing ge jomblo. Berarti kita teh jomblo happy. Oh no. Riut. Punten Neng, ieu. Pesenanana kosmetik jeung bedak. Kalau buat Kang. Neng teh kunaon rieu? Iya, Teh Kang. Aduh. Kumahakeun ieu? Aduh. Pingsan euy. Kesempatan tapi. Tuh, ini pingsan kieu. Kesempatan tapi ulah ah. Main ya. Pingsan deh. Neng, gimana duitnya, Neng? Nah kantong. Wah, si Iro ini macem-macem ke Kang Jaya tuh foto, dibejakin ke Kang Bolo. Ngata Neng ah. Enak ku batur. Kang Borok, itu tinggal foto si Iro. Dia Mang Jaya. Wah, macem-macem. Iya di mana ieu Tin? Di imah. Maksudnya naon ieu Kang Jaya? Aduh. Cuman gara-gara wae ieu. Sabar, Roh, sabar. Sabar, Roh. Ngaran aing teh Iro lain sabarang. Sabar, Roh gitu. Aing teh keur ceurik, ieu teh keur sedih teh. Aing teh keur sedih teh. Oh, keur senang. Sedih bego. Oh, atuh urang ikut senang. Goblok sia. Kumaha ieu? Daripada orderan arek ngojek, mendingan gini di gunung ya. Pakai jaket hareudang-hareudang kieu.
Nugelis jika gumelis jika nugelis. Kang Jaya. Aya di dieu geninganan. Adi aing dinaonkeun sia. Utah-utahan. Tanggung jawab sia. Buru Mang Jaya tanggung jawab tuh si Iroh. Buru atuh Kang Jaya tanggung jawab. Buru atuh Kang Jaya geura tanggung jawab. Hei. Aduh. Apa maksudnya ini rame-rame kesini? Apa maksudnya rame-rame? Saya tanya, apa maksud kalian rame-rame kesini? Aku tuh Jaya siapa? Aku tak tahu, aku tak kenal itu. Aku dari Medan kesini mau ke Pak Sodikin. Gimana sih? Iya, aku dari Medan. Aku dari Medan ini. Hampura tuh Kang. Untung udah kabur. Aku tak tahu apa-apa. Jaya. Padahal aku tuh bukan Jaya. Aku tuh Ucok. Dari Medan. Puas ya ku aing dibohongan kabeh. Aduh. Tapi aing teh teu nanaon ieu jeung si Iroh teh. Aing dipitnah. Untung aing pura-pura jadi orang Medan. Mudah-mudahan teu kapanggih deui tah. Aing era euy ku Kang Jaya. Kenaon sia nangtung di dinya? Goblok sama. Kudu dibalik sia anu nangtung. Heuh kerah. Heuh. Sia. Rah, sia reuneuh nya. Sia ngerakeun aingnya angin teu reuneuh. Aing era ieu ku Kang Jaya. Erana? Kamari aing nuduh Kang Jaya, aing era ieu. Sugan teh reuneuh bener. Henteu, aing asup Sugan nyagap. Siapa bener reuneuh tuh Roh. Aya aning. Iya ayaan. aya naon ai sia. Aya nu koneng. Sagap ya tuh. Daripada ngomongnya sia mah mending kene aing ngomong yang tunggul. Roh, sia mah teh jalan teh malah mangkat. Aya naon deui sia? Kudu atuh teu maka marah-marah. Abdi teh mah arek ngajelaskeun. Ngajelaskeun naon deui sia? Sia mah geus ngacemarkeun nama baik aing. Sok, jelaskeun. Abdi teh asup angin sebenarnya mah lain reuneuh. Asup angin. Aduh. Berarti aing salah tuh Kakang Jaya. Ayo mah hayu. Urang minta hampura Kakang Jaya. Kang Jaya. Kang Jaya. Kang Jaya. Kang Borok teh ulah ucing-ucingan atuh. Lain arek kucing-ucingan, Kang. Ampun. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Nah jadi pok ame-ame. Aduh. Kunaon jadi pok ame-ame atuh? Ampun. Lain, Kang. Kunaon? Urang ka dieu rek minta hampura, Kang. Roh. Hampura. Ampun. Hampura Kang Jaya. Kunaon hampurana? Hampura Kang Jaya, kamari teh salah paham si Iroh teh asup angin. Hampura Kang Jaya, kamari teh abdi teh asup angin, lain kereuneuh. Oh, asup angin. Asup angin. Si ngomong sing bener ada si angin gitu. Si bener ngomong teh oh asup angin. Kebang jantungku kumaha berdua getuk atuh jadi sieun. Atuh. Ayeuna mah hampuranya Kangnya. Ieu geus salah paham. Oh jadi gitu, jadi salah paham sadayana teh. Atuh gitu mah. Aduh. Berarti kumaha ayeuna? Kang eno minta hampurannya Kang ya. Salamahna atuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Tunggu teh gitu mah. Make ceuri. Aing masih kene jomblo goblok, aing kieu mah. Urang teh
Jadi jomblo deh. Sabar, Roh. Sabar, Roh. Roh, sabar. Karena aing teh iro lain sabaro. Mana cenandog teh? Teteh, mana cenandog teh? Jadi anak gadis Cut, marip. sorry, salah sekali lagi and action. Jadi anak gadis maripu. Ribu kunaon? Pakai lipan, belepotan. Jadi yang tadi salah terus kan? Ya and action. Aing teh keur sedih teh. Oh, kesenang. Sedih bego.